Ini ngirim naon, Ngirim paket. Itu paket naon jerona. Kumaha abi we eta mah naon teh? Benar geus tah. Bisa mending ya. Aing teh kumaha kieu geus. Sulit ge. Abi ilah nya kieu pernah ngirim sabun di bolongan. Mau balik. Ulah kesari di. Ulah tahu ulah gitu kan. Mau balik sabun di bolongan mah. Aduh, Mandra. Ya udah salangan nih sare ya. Aduh. Ngiringan ngariung bios. Lain ai tadi ho. Heeh, kumaha? Bahasa kumaha aja. Heeh. Ke syuting Pak Guru jeung tadi ka hati teh ya. Henteu atuh jelas atuh mah. Asli teh. Lain asal teu nyambung gitu. Da emang tiba lagi kitu karakterna Mang. Oh gitu. Jadi urang teh ulah aneh. Namun tadi jeung kari keur ngobrol ulah aneh. Nya we kitu. Jadi ngacapruk gitu. Ngacapruk eta mah aya keuleung wah. Teu lama hampir-hampiran. Lain paling nabi diperhatikan teh kitu. Ya. Asa teu ka hati gitu urang. Bapak oge geus lieur eta teh. Tapi kaki itu bapak nanti. Kaki itu bapak hampir-hampiran geus sayang micin eta tadi. Nggak dipecat. Aya keuleung. Eta, nu pikeun ngarek dipecat dina kakak. Oh gitu. Upload wae gitu teh nyambung diajak ngobrolna. Tuh. Lain nabi ieu nya ngobrol ieu. Komo ya aneh tuh, bieu make diksi narasi ge. Kudu mikir gitu. Mikirna ge leuwih dipilsapat ngobrol jeung Teddy mah. Lain eta naon bet kalakuanna kitu. Lain teu ngarti jadi siga balik-balikeun kitu. Ya, ya udah emang kumaha jadi tampangna. Uyuhan kitu Pak Guru bisa nyambungkeun kitu. Da pampamana ieu mah kudu bejakeun hate jeung otakna jauh. Ketak teh nih. Kita ngobrolkeun abi. Ai. Kalem we nya kalem ya. Jeung urang Pak Guru masa kabeh mah anehna teh. Amun keur riung heuh. Masuk aya rada ngerakeun heuh mah heuh. Eta mah Nyadar. Lawa ka Mangendra ana ge nu salembur. Ana mun aya karung hayang di karungan beungeut teh. Bakat era eta teh. Bakat ku era. Gitu. Kita ngobrolkeun abi. Oh iya. Kan kah masih sakitu urang. Ah, geus we. Jeung terkadang kieu pamit rada ieu saeutik kan. Oh beunang. Moal nyadareun moal. Lain Obrolkeun hareupeun moal Cing, nyadareun. iya pan tetanggana we. Eta emang kunaon tadina bet kitu. Ade lah teh ieu namanya teh di Tajong. Benang ieu. Benang sira. Ente ga enak yuk mangkumang sirana. Da genda dari sada. Oh gitu. Otakna aya nu toslet. Palingan atuh gitu. Urang teh geus ulah Mau nanya abi moal. Engke tadi kencang. Abi hayang ngobrol. ngobrol naon nih. Kamari mah abi ngontean. Di mana? Di mana konten kamu? Ulah ka di mana? Can ditanya di mana nanya. Abi teh ngonten. Tah kitu. Tuh nya jangan Itu nya ampun anjing Sakitu nya. Sok ngariwas. Kumaha bet abi ngonten sok mau ditanya. jadi teu kelak di kos urang-urang ngobrol gitu. Jadi kamar geuleuh. orang nggak nyambung kieu. Gitu ya mah. Enggak saya aya nu pegat gitu sambunganna tuh. Eta pas eta pas mebeut kana naon eta? Abi teh teh boga sepeda heuh. Rantena teh pegat. Tihela teh. Teh teh mau buatna ieu non kana kaleci galendong. Kana gitu gitu. Abi mah resep kana galendor resep asli. Kana uratna tak kieu teh ngobrol teh putih nyambung. Asa teh nyambung. Terkadang sok amuk sorangan teh. Aing ngamuk mah jarang. Ageurnya abi mah. Nah, namun ngobrol teh nyambung. Eta Padahal tuh asa ka mana galuh urang kaki dulu ieu ka kalere. Pandari Abi ge teh bahasa kaki dul mah nya. Bahasa kaki dul. Bahasa ngontean. Lamun boga duit mah euy kuduna kirim ka Cisarua. Oh Abi ge kamari ngirimkeun paket da. Karunya bener. Ngirimkeun paket. kirimkeun paket ke mana jang? Abi teh kamari teh ka JNE nya. Iya. Moal beja-beja di senang palai moal. Tuh nya cenah ge gitu. Mal bener. Ini ngirim naon? Ngirim paket. Itu paket naon jerona? Kumaha abi we eta mah naon teh? Benar geus tah. Geus mending ieu. Aing teh kumaha kieu geus. Sulit ge. Abi ilah nya kieu pernah ngirim sabun di bolongan. Mau balik. Ulah kesari di. Ulah kesari. Ulah tahu ulah gitu kan. Mau balik sabun di bolongan mah.